Malin Kundang. Alkisah di basisir pantai, hirup saurang indung jeung anak lalaki anu ngaranna Malin Kundang. Tisaprak salakina pupus, indung Malin digawe teas pikeun jadi tulang tonggong kulawarga. Wilujeng enjing Malin, ibu rek angkat ngajual lauk heula nya nak. Malin tiasa ngiring mantuan. Tangtos sayang, Malin leutik, memang kacida rajinna tur sok ngiring ibuna ngajual lauk di pasar. Lauk seger, mangga ibu-ibu dimeser lauk segerna. Sanajan masih leutik, Malin kasida pinterna dina dagang. Bu, abdi bade meser sakilo lauk. Kuring oge sakilonya bu. Iya, antosan heula nya bu. Ibu pasti kacapean sapoe pinuh ngajual di pasar. Ningali ibuna anu ngarenghap capek, tekad Malin beki kuat pikeun engke lamun geus dewasa indit merantau. Sapanjang waktos, Malin leutik robah jadi pamuda gagah. Anjeunna ngarasa geus waktuna pikeun ngaganti ibuna digawe. Nah yakin indit merantauna. Tangtos bu, doakeun Malin mugi-mugi tiasa hasil. Ibu sok bakal ngadoakeun unggal poe. Ati-ati nya nak, nepangkeun pamit ibu. Babarengan jeung para pamuda sejen, Malin mimiti naek kapal. Indungna ngamumule hatepikeun nganterkeun anak hiji-hijina indit merantau. Kapal anu mawa Malin indit beki jauh ninggalkeun indungna nyorangan. Sanggeus Malin indit merantau, ibuna sok ngarasa rindu ka anak hiji-hijina. Anjeunna sok emut ka Malin lamun ninggali laut. Malin, kumaha damang anjeun? Mugi tetap sehatnya. Waktu terus lumampah. Indung Malin beki sepuh jeung hirup nyorangan. Malin henteu acan kantos ngirim beja atawa nepi ka hiji poe, imahna didatangan ku saurang pamuda. Punten bu, naha anjeun indungna Malin Kundang? Leres, abdi indungna Malin Kundang. Ayeuna Malin parantos janten saudagar beunghar bu, kacaritakeun enjing anjeunna babarengan jeung para saudagar sejen bakal sumping ka dieu. Anakku, hatur nuhun nya nak. Isukna, indung Malin gancang lumpat ka palubuhan pikeun nyambut anakna. Malin, anakku, ibu kacida ngaraos rindu ka anjeunna. Sorana indung ngajadikeun babaturan Malin kaget. Aranjeunna nanya bari heran. Bukannya kolot Malin teh beunghar. Naha ieu leres indung anjeun Malin? Anjeun teh saha? Kuring henteu kantos gaduh indung dekil tur miskin sapertos anjeun. Teu disangka Malin henteu ngaku indungna. Nalika ibuna deket, Malin malah ngadorong ibuna nepi ka murak. Malin, kunaon anjeun robah nak? Malin gara-gara indit ninggalkeun ibuna anu keur ceurik. Indungna kasida kuciwana. Anjeunna ngangkat leungeunna sarta ngadoa. Upami leres anjeunna teh anak abdi, mugi Gusti maparin kaadilanna. Sakedapan sanggeus ngadoa, langit anu tadina caang robah poe. Pertanda bakal datang hujan badai. Kapal anu mawa Malin kabawa ku badai nepi ka ngajugruk ka hiji pulo. Ibu, hapunten abdi bu. Malin terus cerik jeung sujud menta hapunten ka ibuna. Tapi hapuntenna geus telat. Teu lila, awakna jadi kaku tur teu tiasa digerakeun deui. Ibu, tulung, hapunten bu. Sakujur awak Malin robah jadi batu. Eta hukuman anu kudu ditarimana lantaran durhaka ka kolotna.